Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Watatang ayeuna Nincak bagian ka-40. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika Mama Ustad Binata harita teh tos dugi kalemburna para wargi sadaya. Itu janten anjeunna teh samali sareng ieu uyut sagarana ge sareng nok warna sari nya kitu keneh Aki Dasim sareng Nini Sarni. Mangga urang teraskeun para wargi ieu dongeng etang-etang hiburan. Mang Jaya saparakanca ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan acara ieu. Henteu kacaturkeun dina waktuna beberes jeung di perjalanan. Caturkeun Ustad Binata saputra garwa jeung sejenna geus terepi. Barang gok ningal bumi rareksak atuh teu matak aneh upami Ibu Aisyah ngaranjing. Kursi jeung meja pargi ngadaweung ditepas pasolengkra. Pantorujad horeng diruksak ku jeunatna Mang Subinta. Sabab samemeh rek neangan aromada teh ngaruksak heula bumi Ustad Binata. Kitu deui imah Aki Dasim ku batur Nasimodin diduru jadi lebu malah kitu teh mah. Keur Mang Subinta ngadon neupeus kuyang kana imah. Ya Allah, itu mirak sakitu amanana. Kusaha cenanya cobi atuh itu pantong ngirujan kitu. Saur Ibu Aisyah bari ngalacat ka tepas. Tampolana jelema abongkeuna imah eueuh nu ngisian. Ustad Binata harna. Ulluh, mun irarak sakitu jang Ustad. Moal aya bangsat mah kitu wadana pirampok nu ngaranjah ka dieu. Saur uyut sagarana. Anjeunna ngaraos reuwas ningali bumi Ustad Binata aya nu ngaruksak. Buka tu uyut wios tah utamina masalamet we sadayana. Kareksakan barang mah tiasa didangdosan. Mangga linggih uyut para Ustad Binata mukakeun panto teras kalalebet. Kitu deui di jero bangsa Kacalomari jeung paparabotan nu sejenna alancur. Gusti Maha Agung, Kacalomari sareng parabot meni alancur kieu amanah. Ibu Aisyah beuki reuwas. Lah, keun bae ibuna tong jadi pikiran teuing da geus kieu buktina. Salamet jiwa ge geus untung. Perkara barang-barang kitu beunang kagantian deui. Wayahna lisna bersihan belinga kade katincakan sing apik. Saur Ustad Binata koroyong nyimas lisna ka pawon nyanak sapu. Teras mersihan beling anu mayak di tengah imah. Malah dibantuan punok warna sari nepi ka bersihna. Atuh belingna dipangmiceunkeun ku si Arkileuh kajarian. Ini ayo urang balik tong lila teuing di dieu melang ku marmut. Kami mah abis ieu melang dia bising paraeh marmut buru-buru urang balik. Ujang hayu atuh tong heubeul teuing di dieu bari urang kalemur. Aki Dasim kakaragekeun. Ngagegejeg ngajakan balik ka Nini Sarni jeung ka Armada. Keheula atuh Aki ulah wa kamarulih saur Ustad Binata sasauran. Ih nah yang Ustad mana sinakeun Aki teh boga saung. Maki jeung keheula malangku marmot bising paraeh maka dingeueun ngurus. Marmot menila itu. Ku tatangga Aki ge geus ditalawar ti wehol dua joro teh. Kelencina geus dipuncit mah basa bunga. Ieu sia ini ngarungsar kitu bising kaburu murid. Aki Dasim keukeuh ngajak balik samalah geus nangtung. Yeh mangkelanan atuh cara pekene. Nah ku babela kareta aki-aki. Ini Sarni nyentak. Ih dasar ini bengkung. Si bengek sia. Diajak balik ka lakan nyentak. Hayu kujang atuh. Pulang balik tuan. Kok di sini di mana masih ngajadong sorangan di dieu. Di mana balik pulang babetkeun kajarian. Dayang udang. Aki Dasim ngegegejeg ka Armada. Keur ngamang-manguyangkeun panto jeung Jang Isa. Ari si Arkileuh keur mener-menerkeun kursi jeung meja ditepas pasolengkra. Samalah tuluy dielapan sabab beyedu pinuh ku kekebuk. Teu nae tong didengeting ku Jang cara pekene. Ceuk Nini Sarni bari ngiceupan. Nya Jang arkeun antep. Saur Ustad Binata mairan. Teu lila nyimas lisna jeung nok warna sari mairan cai enteh mending rebul keneh. Jeung leupeut kana piring balas terang. Aki satria cenah meuli ngaleut heula. Ieu cai mending ngebul Aki. Sauran deui miwarang ngaleut ka Aki Dasim. Dah aya caina aya mah. Mangga di kolo Aki geus turun ge deh. Irahan ngeur caina neng kapan ka karajol. Aki Dasim ngareret ka nyimas lisna.
nuker nyimpenan cai genep gelas. Kapan abdi sareng Nyi Sari nang cai aki baler Nyi Maslisna. Aduh, mun sakere mel bisa naeur cai teh palang siang can ngagolak menuju. Piraku da can ngagolak aki sakitu ampul-ampulanana. Saur Nyi Maslisna celengkeung si Arki lumairan racai. Sanes tu ngagolak deui aki dugi ka hipu. Naon ibu teh euy? Ki Dasim ngalieu. Mun Nyi Mas naeur cai dugi ka hipu. Nyai ai cai kawin hipu sia silut. Jeung ku aki urang uyup heula. Ki Dasim seuri bari suruput nguyup cai sakitu ngebuel. Mun teu panas-panas. Ngacake nih. Pokna deui para mitra nu gelas. Piraku cai aki ata. Nya ata lamun asa pada kudu amis atuh. Gua ge nu asa besok amis. Keun main neneng tong didangu teuing lah ki aki teu kau pedu di haminan sok terus ngabui. Cek Nini Sarni semu keheuleuh. Mangga tu uyut nyangakeun cai pilihanaan. Saur Ustad Binata miwara ngaleuweut ka uyut sagarana. Mangga jang Ustad keun we sinati heula. Uyut mah tarakana cai panas di lembur ge. Sok cai eta we tina kendi. Nah tuliskeun tulis kana kendi kapan itu aya kendi dina lomari. Parantos dilempetan ge ama. Sawios Nyi Mas ulah ngarepotkeun. Kieu geuning uyut di dieu malah matak pikai sinu. Saur Ustad Binata bari nyepengan kana tugur uyut sagara. Nah kadah kumaha jang Ustad. Sakieu mah raos we raresik dibandingkeun jeung di uyut mah kauning aku jang Ustad oge. Saung mutrak patre jabagi mencil sisi gunung kapit ku pasir-pasir. Bumi kawi teh di dieu jang Ustad. Ai lemah cai manu asli nama abdi mah teh lembur ieu boregah uyut. Pami ieu biangna lilis asli urang ieu pituing. Ai. Lersan mana lembur boregah teh jang Ustad. Ieu bangpon barumban rek uyut. Barumban rek anu jelasna terasna ka Malangbong mun teh nya. Tah leres nu bade teras ka Malangbong geuning uyut uning warumban rek. Baler Ustad Winata bari ngalirik ka Ki Dasim. Nuker tong we ngopi leupeut ceuni caca muilan teu ngareret-reret acan anu sejen abongkeun geus pikun tenang si jana teh. Kapan kabungkur mah uyut teh kantos umara di warumban rek teh. Di lembur naon hilap deui jenengan teh ke. Emut ayeuna mah. Lembur nangrang nya gaduh jodoh ka urang itu. Abongkeun aya paripaos jodoh mah jorok. Kisang-kisang ti ngadompruk keng jodoh ka urang gitu. Ayeuna ge sobat uyut araya keneh. Mohon sobat nu sok disorok bako sareng daun gaung. Diantawisna sobat uyut teh kahiji Ki Jahwet Cijuhani. Ki Juhani duana Ki Misla. Nanging Ki Misla mah aya wartosna parantos ti ladunya. Adu trasieun mangkanta nu janten RT. Kisah dia mah jeung Jang Lili nyobat urut uyut. Sobat urut uyut unggul. Aduh kagirangna ieu ka Ki Tohir. Kacida giatna lamun aya naon-naon kaperluan rahaya teh. Mung ayeuna tos aya saluran cai kitu bawaan dinya teh. Da kapungkur mah manis sesah pisan ku cai. Utana mah cai kanggo tatanen. Mun ngarerang teh ukur ngarep-ngarep hujan we sawah muludung teh hujan mah galaring. Saur uyut sagarana ngobrol sareng Ustad Winata. Deui ka ayeuna ge wartosna teh acan aya saluran cai karesan ieu mah uyut. Aduh mohon iraha atunya kadinya aya saluran cai. Karunya kudu kagungan pakaya we uyut mah. Padahal gotong royong ngadamel saluran cai di mana we jalan-jalan nama. Sadayana masyarakat dirinya sadesa keprak. Ari kitu mah gampil cai salubur panginten ku tatanen. Mulai tanah nu gahgar, mulai tanah nu ngoblog. Teu puguh ukur ngadon kebon eueuh we sareng Ali Musa. Komo wartos urang da ieu mah tina perkawis penghijauan kedah langkung ditingkatkeun cenah kitu. Da komo nu karagungan tanah sisi Cimanuk mah pelakan ku tatangkalan nu kiat lami sareng biasa dimangpaatkeun supados namihan endahna pamandangan sareng ngajagi pilih taneuhna urang pilih taneuhna urug ka Cimanuk. Ulah ukur resepna luarna wae atuh dianggo suluh ari malaklaman pada haroream. Ari tos aya tanah rempah gatana pi urung era ribut majarkeun de kersani nu maha kawasa. Pada lain kersani nu maha kawasa bongan urang kene tatangkalan ngadong di taluaran. Aduh kantenan we taneuh teh teu aya panahana. Leres uyut janten urang kene we nu lepat mah.
da Gusti Allah mah teu naon-naon. Walau Ustad Binata keur kitu dur-dur kadenge sora bedug si horeng geus ngagayuh kawan Cilohor anu ngawarangkung kajongjonan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunyi parantos lohor jang Ustad mun kajongjonan teuing ngobrol teh nya. Mani asa wararas uyut mah tos tahun-tahun yang ngeuping sora bedug. Di mana aya masjid di jang Ustad? Tadi palih kaler uyut teh ngrayat di dieu we gotong royong. Du bisa sebuah masjidna saha? Sim kuring uyut. Alhamdulillah. Nuhun teuing atuh jang Ustad. Parantos keur samimpin dulur-dulur urang kana jalan ibadah. Mangga atuh urang naradepan heula. Mangga uyut. Walau Ustad Binata teras ngadeg. Ki mangga atuh urang ka masjid sareng. Ustad Binata ngajak ka Aki Dasim nu keur ngelepus ulun padudan kagungan uyut sagarana di babawa. Reka imah Aki nama tuh ke sini ni masong di bawah lah cuman sana sebagai ka bumi nanging urang naratepan sakantenan di masjid jalan meto saya bedug lohor. Saur Ustad Binata rada tarik. Oh nah atuh tidak tadi ngabedaan geus lohor gitu. Nyam kujang urang sarora teu we. Cek Aki Dasim ngajakan kanu keur barang gawe. Jerut sararea tarun tuluy kamaras. Mangga ngaso lah ngaso. Para mitra sadaya, wanci bada asar harita teh Armada jeung Nyimas Lisna Katutno Warnasari jeung Jang Ishak arini nu maksudna rek nempo imah Aki Dasim sabab ditita nempo kulini sarni bari sakalian sina dipengmersihankeun heula ku Armada. Da sahanteuna imah ditinggalkeun geus lila moal teu bulukan temenan. Harita dua pasang Nyi Mojang jeung Jajak Kalaleumpang bangun salsenaker diiringkeun ku sora tongeret sedang tukangenanan opatan arkileu ngicilik bari ngameng sang raisu. Sedang Ustad Binata waktu barudak arini terus ngawarangkong di patengahan samalah Nini Sarni ge nying hareupan nu jadi wangkongan lintang ngabanamikeun perkara Ustad Binata hal kagungan penggalih bade nepungkeun Nyimas Lisna ka Armada. Sedengkeun Nini Sarni ngahuleng ku aya maksud Ustad Binata hari Aki Dasimah najan milu ngariung ge teu dibawa badami naon-naon sabab geus pikun sajabana ti kitu lamun nyarita kudu tarik bae. Tah kitu maksad sim kuring ge uyut. Nu hartosna kanggo sim kuring kali ieu biang nalilis etang-etang males budi kana jasana jang Armada. Kalayan sim kuring bade manyangkeun ka nyaah ka anjeunna. Saur Ustad Binata ngalirik ka uyut sagarana nuju ngadangukeun kana cariosan Ustad Binata. Nyari kange uyut mangiring bingah we jang Ustad kalayan ngiring duana walar uyut sagarana cing kumaha pangimut nini maksad abdi kitu. Ustad Binata naros ka Nini Sarni nu keur ngahulang. Jang Ustad kanggo nini mah teu tiasa masihan waleranu pasti eta mah teu langkung jenisna mung kanggo nini ngaros isin we upami pun incu bade didahupkeun teh mah ka tuang putra. Ngaros isin kumaha nini nganganang isin sagala Ustad Binata neuteut. Sumuhun isin nama ku eta we saperkais ka aya nini sareng si Aki. Batan sakieu ngemerak nongerakna. Sanes akon-akon sanes sasangem tami bau baham. Estu saleresna ku sadayana ge parantos ka uninga parantos ka tinggal. Nini sareng si Aki kasebat jalmi nu teu harta teu harti teu malarat-malarat acan sangem coagna mah. Ieu keueuh ragap taya teh sanes saheureuyan. Aduh saja binti kitu manapun incu anu sakitu buktosna ngajungkiring sotenan warugana ai katiasan mah teu bodo-bodo acan dibuut acan gaduh pakasaban. Tak kitu acan aya gaduh pakasaban naon-naon jang Ustad. Penginten ku jang Ustad kalih ku Nyimas oge parantos ka uninga. Sedang pameget kagungan garwa teh kumaha sakedik ageungna kedah tiasa nyaosan ka peryogian rumah tangga. Kedah tiasa ngabayuan, kedah tiasa ngangean sareng ngabumian. Ieu mah bet bujang-bujang tiasa kitu anjeunna oge. Masih kereh nyesahkeun ka sepuh bari ti alit ku nini sareng ku Aki diurus aya-aya ka intanaga nini. Mangga we galih ku jang Ustad sareng ku Nyimas. Namun ngaraos isin pawi tuang putra teu kabayuan ku pun incu. Cek Nini Sarni panjang lebar ngebrehkeun tina kaayan kasebut jalma nu bener-bener lieu eueuh ragap taya. Ari katamah-tamah geus rarempo komo Aki Dasim geus nyedek kapikun.
atuh aya lepatna upami dahupkeun we atuh kanu sanes nu sakinten sami sareng ka aya di dieu jang ustad ulah bage hadupkeun ka pun incu nu teu aya kagaduh nini mah aralisin teuing sareng ngiring doa dosa we upami pun incu duwi katu tiasa nyugemakeun ka tuang putra teh pokna menitatak di barung kuci mata nyalangkeun kantenan ari aya teh mah nu satahap sareng ka aya di dieu nini oge teu kirang ku pamegat malih tos aya sababaraha urang kapungkur nu bade mileuleungkeun ka pun anak nanging saurang ku pun anak teh nu ditampi alesana mah teu acan kabiruyungan hoyong gaduh caroge. Nah hari tadi waktu abdi wangsul ti masjid ku abdi ditaros malih kapayunan ku ye ku pun bojo na kersah henteu upama dijodohkeun ka jang armada saurna teh teu langkung ama sareng abdi ngiringan wae cenah kitu kajabi upami kanu sanes mah abdi moal nampi sanaos ku ama sareng ku ibu dipapaksa oge kitu walaran ti pun anak teh nini lumawi sawios ulah seueur nu diemutan ulah ngaraos isin ngaraos dosa sagala da sapira ku kasebat jalmi teu dirijian ku Allah teu aya milikna asal anjeunna sobar tu tawakal kersa ikhtiar sagarupi oge kedah ku ikhtiar namai Gusti Allah masihan derajatna naon margina abdi wantun ngadahupkeun pun anak kajang armada wire abdi sareng biangna lilis ngaraos kahutangan budi ku putu nini teh sasat syariatna kulawarga abdi dijait tina balai ku putu nini saur Ustad Binata keukeuh bade ngadahupkeun nyimas Lisna putrana kajang armada nya ari sakinten yang Ustad kalih nyimas parantos ridho mah kagungan mantu ka incu nini nu kasebat jalmi sangsara balangsak bari tuang putra moal ngaraos kaduhu akhirna mangga wae munaon atuh nu kedah dipasrahkeun ku nini tawisnya kanu janten incu cek nini Sarni bari segerup ceurik lantaran ngarasa sedih ku ayana mana geus sarempo pok ibu Aisyah nembe ngiring sasauran bari neuteuk ka nini Sarni nu keur inghak-inghakan ari akidasim jongjon melenguk bari nunutan ios atuh nini ulah ngemutan naon-naon nini sareng aki mah utamina mah disuhunkeun doana we mugi-mugi barudak sing aya marilikna tah leres kitu we nini doana da ku abdi ge moal diria-ria mung supados salamet we nini eta kinten-kintena iraha numutkeun sepuh perhetangan kamu salametan ze uyut Ustad Binata naroskeun waktosna salametan ka uyut sagarana dupi maksa jang Ustad teh bade sasih naon uyut sagarana malik tumaros hari kahoyong mah dina sasih ieu uyut mohon dina sasih Jumadi lahir ayeuna we kaping 5 sasih Jumadi lahir teh upami dina masih saping 17 atanapi palih dituna mah kaping 17 nanging eta jang armada parantos ditaros ku jang Ustad na anjeunna nampi kana maksa jang Ustad mawi teu acan me pun anak we palar Ustad Binata sajelasna ari saena mah taros heula jang armadana gampil perkawis ngetang piwaktoseun mah bilih ieu hanas tos ditangtoskeun waktosna ari heung jang armadana teu acan nampi insyaallah ku abdi ge bade ditaros heula mung katingalna ku abdi marupina anjeunna ge moal nolak jalan katinga tos wanoh sareng pun anak hari katami-tami kekenalanna panos lami balar Ustad Binata ngaso heula para mitra sadaya ngaso sadaya kumargi tuangeun parantos disayagikeun atuh harita ibu Aisyah tuluy nyauran amanakeun ngawangko mangke deui itu geura taruang heula bios barudak mangke dipengker jalan menuju teu araya ih baru kisah dia mangga atuh sepuh sakantenan urang tuang heula aduh ari ngap keneh jang Ustad kapan mah tos ngaleut mangga we bade tuang mah ti payun bios uyut mangke dipengker sareng barudak saya ayeuna uyut sakantenan sareng itu aki sok ngabios da teu aya rencangan uraos mah saur ibu Aisyah kuniang uyut sagarana ngadeg lajeng noel ka aki dasim nu keur nunutan keneh sirahna meni melenguk aki mangga urang tuang sakantenan saur uyut sagarana kumaha aya naon aki dasim curinghak sangureuwas urang tuang sakantenan peruk dahar nah tuluy ngajakan kita tadi aya laukna
dasi mabong kena geus pikun. Lauk nama di balong kene aki itu sareng lauk hejo cobek genyer. Saur Ibu Aisyah bari masuk. Ge nya atuh lain nyair heula ka ditu ka balong. Jeung genyer mah dua kilo etoy lah kitu model. Dasi meureui. Tuluy ngoloyong sareng Uyut sagarana ka kamar makan. Samemeh tuang teh Uyut sagarana. Tuh boleh ngadua heula. Malikan kana urusan armada dan harita geus tepi ka panganyerkan tadi. Manehna ngahuleng bari sirah gogodeg lantaran ningali imah Aki Dasim karimbang karakna geus jadi arang. Aduh. Bunyi juga dapat kauruan iki lanjut. Aduh. Masya Allah Gusti Maha Agung cek si Arkileu bangun kaget. Nasa manusia nanu bolim kieu nya ka imah Aki Sah manusia nanu dolim ka imah Aki urang nya anjeul mah eueuh ka karunya pisan. Aku pangrasa dewek pasti anu dolim ngaduruk imah dewek kahuruan kumaha mah ti mana aya seuneuna sawo ditinggalkeun sakitu lilana ku Aki dewek jeung kudu jadi ini sajabati kitu teu boga tatangga di dieu mah estu nengang ceuk armada hatena gemes ka jelema nu ngaduruk imah Akina. Duh sa manusia nanya Kang nu hianat kieu teh sugan manusia teu hidang we ngaduruk-ngadurukan imah batur ceuk Jang Ishak milu manggemeskeun kanu ngaduruk imah Aki Dasim. Mun teu karunya-karunyan ka imah aki-akinya pokna deui. Lain suudon akang masak moal salah deui tangtu batur-batur si Modin. Atawa ku balak si Modin sawe modar ngaduruk keuleuh imah aki akang. Hayang teuing sia panggih jeung batur si Modin. Moal asa-asa ku akang mah diasah we cumurna tuh man. Mun asa kacida-cida teuing. Geuleuh ka jelemana mah ka jelemana we montong meupus ke yang ngaduruk imah sagala. Armada asa kahudang deui pinapsunana dumeh ningali imah Akina kari bangkarakna jeung lebu seeng jeung gerengseng parenyon piring seng muka duruk pabalata. Yos Kang terus jantan emutan teuing lah matos-matos we ulah mila picilakaeun dan gaduh dosana ge parantos teu araya perkawis bumi-bumi kitu manawi jaganing geto ge aya milik tiasa ngadawal deui sanes dianggo nafsu ge dianggo aral da dikumaha atuh datos kieu buktosna Kang. Matak naon kang pitihangeun mah nyuhunkeun we ka ama dan ama kagungan tangkal juar aya kana genep tangkalna tangkal kalapa aya 13 tangkal ngadamel bumi ukuran 4 genep mah moal nyiepkeun tangkal juara 5 tangkal Kang atuh awi nu bade ngadamel sakumaha di palikulon aya abi ageng sareng abi tali kenteng-kenteng mah kumaha engkewe kunaha teu aya kentenge ku yeuh ku naon teh ku euri saur Nyi Maslisna di palar armada ulah kaganggu teuing pipikiran soko mau boga itikadrek ngadatangkeun picilakaeun muhun mung eta we asa ku kacida-cida teuing geus ari kahoyong akang mau pemicu ka jalmina atos we ka jalmina ulah meupus keuyang kada urusan rorompo. Sanes akang awal ku perkawis rorompok mung teu raos we tudalis temal armada tetep boga rasa teungina kanu ngaduruk imah Akina. Leres moy diemut kadinya nama Kang tong bujang-bujang akang sanos abdi ge ngiring teu raos nanging gatos kieu buktos na Kang nu magi atos we tong diemutan teuing atuh ka Aki ulah wakas sasauran perkawis bumi anu ngaduruk malum Aki teh hayo ke Bandung paminini teu sawios-wios bari diwartosan oge nanging ku abdi diwartosanana ulah ku akang tos mah urang amarulih bilih ka bujang magrib Nyi Maslisna teu weleh mepelingan. Mun Kang atos we lah salamet jiwa ge terus paran sebagja bumi-bumi kitu atuh barang tiasa kagentosan ngarajang jiwa kumaha Kang. Nok Warna Sari milu nyarita geus kitu mah armada jeung Nyi Maslisna katut nu sejen baralik deui sedeng armada sajeroning keur leumpang teh hate mah tetep ngageremet kanu ngaduruk imah Akina. Hari tepi ka imah aidur bedug magrib atuh can kungsi cacarita naon-naon kasasaha ge terus we kacarai Arabdas balik ti cai armada jeung Jang Ishak katus ci Arkileu arinit ka masjid. Hari Uyut sagarana mah sareng Ustad Winata kali Aki Dasim tos dipayun ka masjidna samalah ku harita Nyi Maslisna jeung Nok Warna Sari oge milu ka masjid. Ngong harita armada kakara azan sabab di masjid can aya nu azan puguh we Ustad Winata mending ngaraos binga kalaen asa katariku sora armada azan teu sangka sorana mending ngalegena jeung lamat kitu deui Uyut sagarana ngaraos bagja ku armada bisa azan komo Nyi Maslisna mah para mitra beuki katarik we asa reueus dume eta armada geus jadi pilihan hatena bari armada mah waluhu alam daekeun kawin ka Nyi Maslisna duka henteu
ongkohan Ustad Winata anu bade nepungkeun ge tacan turas taros naon-naon ka armada mah. Tutas azan tuluy qomat geus kitu prak soralat sedang anu jadi imam harita Ustad Winata. Awewena milu ammu misah di tukang kalawan dihalangan ku lawan bodas. Nu maksudna ulang hiji atawa ngareneng jeung bagian lalaki. Peutingna bade narotepan ista Ustad Winata calik ditepas sareng uyut sagarana. Ibu Aisyah norojol ge calik gedengeun Ustad Winata carogena. Ari budak nu ngaroramah para mitra sadaya keur ngarariung di dapur jeung Nini Sarni katut akidasim malah ngadon saleuseurian ngagonyak we si Arkileu malah kunok warna sarimah dilanih si Adui dumeh Arkileu sok aduy-aduyan wae para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu harita Ustad Winata nanyakeun ari barudak kamarana ibuna tas di masjid yang katembong saurang oge biasa we nu ngagurulung di pawon tuluy ngareak-eakan ngagonyak Arkileu panginten teu sangka bangor eta baturnya bener Ibu Aisyah cing nyerang heula jang armada sina ka dieu sakalian we jeung lisna bari sina mawa cai ka dieu nu haneut kangge sepuh itu tutuh menang niiskeun dina kendi. Saur Ustad Winata koloyong Ibu Aisyah kalebet ngagentraan armada. Teu hararese armada nyampeurkeun ka hareup dituturkeun ku Ibu Aisyah. Ari nyimas lisna nuju ngadamel heula cai haturan ramana sareng uyut sagarana. Bade pikir saeunaon ama? Armada miheula ananya bari ku ayeuna mah nyebutna ge ama ka Ustad Winata. Aya dongengkeuneun we tambah sare sore-sore. Si Aki keur naon? Biasa nuju mayunan hawu we saurna teh tekiat ku tiris peryogi ka Aki gitu keun wae si Aki mah tong diganggu. Saur Ustad Winata lireun heula kapegat ku norojona nyimas lisna. Mairan cai sareng lalawuh ngaleueutna di bakian. Nyanyeng pira ku uyut bari hantem we sina ngaleueut. Kumaha kabeunteunganana ku uyut tadi ge tos ngaleueut sareng tuang. Ayeuna ngaleueut teh wae. Kuriak uyut beuki betah we di dieu teh adu nene. Saur uyut sagarana ditungtungan ku gumujeng. Sawias tu uyut ngaleueut-leueut wae mah didamelkeun ku abdi moal ngaleueut ge da teu aya lalabuhna. Nu model di dieu mah uyut. Baler nyimas lisna ngagelenyu meuni matak uruy. Ku model mah sulap neneng. Kapas biasa jantan beurit. Uyut sagarana gumujeng. Kilek nyimas lisna malik maksana bade kalebet deui. Mung teu kebat jalan kabujeng di sauran kuramana. Atuh nyimas lisna gek calik ngareneng sareng ibuna. Sedeng palih kiwaweunana armada keur melenguk kawas bueuk meunang mabuk. Kieu jang armada ama teh rek aya nu didongengkeun ka jang armada teh. Lain rek ngadongengkeun samodel di radio lain ieu mah ngobrol. Tayeuna urang sarerea geus karumpul. Ieu sepuh ku ama di Bandung ka dieu atuh Aki jeung Nini araya di dieu. Oge adi jang armada sino kaya di dieu malah kaselapan ku jang Ishak jeung Arkileu. Bari urang sarerea alhamdulillah aya dina tasalametan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, aya dina lindungan rahmat Allah. Sajabati kitu keur ama jeung ibuna rek nemrakeun rasa kabunga. Bari teu poho ama nganuhunkeun kana jasa-jasa ti jang armada. Nu sakitu bebelana ka ama jeung ka ibuna, kitu deui kaliris anak ama. Da syariatna lamun teu aya jang armada, kalawan teu katulungan ku jang armada, hakikatna ku pitulung Allah nu Maha Rahman tur Maha Rahim. Sigana duka kumaha nasib ama sakulawarga. Pokona anak ama jeung ibuna kana pasti cilaka. Ngan ku ama teu perlu dicaritakeun deui naon pertulungan ti jang armada. Da meureun ku jang armada ge geus kanyahoan. Ku dasar eta timbul ama jeung ibuna ngarasa bingung. Nya nu disebut bingung teh kudu kumaha ama males jasa ti jang armada. Paling-paling keur ama mah kadar namprakeun dua dampaleungeun manjatkeun dua, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maparin imbalan ka armada nu satimpa jeung kasolehan yang armada. Waktosna see para wargi sadaya.